Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra dina dinten ayeuna urang masih kene tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui. Sanaos mung di Jomantara ngalangkungan channel siswa bakekok. Kumaha damang mitra-mitra sadayana dina dinten ayeuna? Syukur alhamdulillah pami damang mah dararamang mah sadayana eta pisan anu dipiharep siang sieunan nya. Mitra-mitra dina dinten ayeuna teh urang neraskeun dihancan katunda dina dinten kamari. Eta dongeng Sunda cecerna aji kasakten karyana Kang Carsun Bakekok bagian anu ka 80 nanya alhamdulillah geus tos tepi ka 80 di karaos mitra-mitranya. Mudah-mudahan ya dongeng teh ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we aya ananya. Anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule we budaya urangnya ulah teuing kaeret kasirih ku budaya deungeunnya mitra-mitra. Atuh ku kituna sapada teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang dilajengkeun we dongeng Sunda teh wilujeng manco dina HP-na masing-masingnya wilujeng ngadangukeun prung Pamirsa sadaya. Dina dinten kamari teh nalika Dewi Angkin nalukeun gogotokna buaya mangap nyatana karaman buaya mangap. Harita Dewi Angkin nyampeurkeun ka gogotokna buaya mangap atarapi ka gogotokna karaman buaya mangap anu keur ngagoler ngalempreh lantaran tela pangaruh aji anu digunakeun ku Dewi Angkin bisa ngalumpuhkeun musuhna sehingga musuhna sama sekali teu bisa ngagerakeun awakna euleus sigah kapas kaibunan. Harita Dewi Angkin nyampeurkeun kanu keur gular-gilar we panonna hungkul. Tulungan, aduh. Sakabeh anak buahna boro-boro nulungan. Mun puguh mah ngesang gede ngesang leutik harita ngagurujuk. Lantaran Dewi Angkin anu memang pangawakan kur sakadar awewe. Tapi kemampuan dina olah kanuragan jauh disaluhureun guruna anu ngaran Ki Buaya Mangap. Sanggeus nepi harita kaki buaya mangap anu keur ngagoler, pok Dewi Angkin ngomong. Kumaha? Nah anjeun wani keneh lamun neruskeun pertarungan ieu? Ampun. Ampun. Kur tiba sakitu geuning kamampuan anjeun teh. Ari hohoakna we. Sagede gunung. Kamampuanana sagede batu kerikil. Cek Dewi Angkin harita bari nulak cangkeng. Harita Ki Buaya Mangap kur tibah neuteup ka Dewi Angkin bari panonna culang lulak lirik. Awakna kabeh ibarat leuleus teu bisa pisan digerakeun sakedik acan. Kita Buaya Mangap pantak pikawatireun ku saliwat mah lamun teu inget kana kajahatanna mah. Awakna numprak dina taneuh. Ibarat orai sanca anu meunang ngagebogan. Harita Dewi Angkin dongko. Kaulah bisa nyabegeurkeun anjeun ayeuna keneh. Tapi aya hiji syarat. Anjeun bisa cager. Tapi lamun anjeun
narima kana syarat ieu. Tapi lamun anjeun mung narima kana syarat ieu wayahna, anjeun bakal kieu saumurna. Kaula menta, lamun ku kaula dicageurkeun, anjeun balik ka keluarga anjeun. Bawa sakabeh anak buahna, bawa buah anjeun, balik kabeh ulah sakali-kali deui anjeun ngalakukeun ngaranyah ka kampung-kampung jadi kalaman. Lamun eta kabeh teu dipatuhkeun, teu dilaksanakeun, wayahna nu tumiba kana awak anjeun bakal leuwih ti kieu. Sanggup atawa henteu? Arita buaya mangap lir ibarat budak orok anu kakara bisa ngomong, anu can bisa ngomong. Disebut sanggup teh kur tibah ngeureujemkeun panonna nandakeun satuju kana naon ucapan Dewi Angkin. Hade lamun kitu mah. Peureuman nika. Harita buaya mangap peureum. Dewi Angkin harita ngawatek kakuatanana. Rek nyambut aji kasaktina anu memang napal dina awakna buaya mangap. Harita leungeunna ditempelkeun kana pelebah dadana ke buaya mangap. Sat 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 sat. Dewi Angkin narik napas. Nusap terusna. Eta dada Dewi buaya mangap diusap 3 kali. Katingali aya hasip bodas anu ngelun tina dadana eta buaya mangap. Sanggeus kitu harita borolo ki buaya mangap harita utah. Utah getih lalamaran warnana semuhin nandakeun racun anu aya dina awak buaya mangap anu kabeunaan ku aji kasakti Dewi Angkin harita geus kaluar kabeh. Sanggeus kitu harita ku buaya mangap batuk. Tapi awakna aneh bisa jag-jag waringkas seperti sabihara-bihari deui. Aduh, ampun. Kaula minta ampun Dewi. Aduh. Harita ki buaya mangap harita nangtung. Tetela awakna jag-jag waringkas. Hade. Nu saterusna. Sakumaha omongan kaula, anjeun kudu balik ti ayeuna keneh. Teu beunang sakali-kali deui anjeun kumpul. Tawa nyieun kalakuan anu sarua kaos ayeuna. Lamun eta kabeh dilanggar ku anjeun, anjeun jeung anak buah anjeun bakal meunang akibat anu leuwih parah tibatan ieu. Sanggup? Kaula sanggup deh, Dewi. Aduh, hatur nuhun pisan Dewi terus nyageurkeun mamang ieu. Teu naon, cuk, geura balik. Ayeuna, hayo Kang, urang balik. Cek anak buahna harita recet urang balik. Lantaran tetela. Manehna geus jadi pacundang Dewi Angkin, teu mampu ngalawan Dewi Angkin. Kakarasa gerakan manehna geus kasorang ku Dewi Angkin. Antukna harita buaya mangap parijeng disurakan ku palawarga anu geuting torojol nyampeurkeun. Buaya mangap ngalenghoy ini tieu ninggalkeun eta pitempatan. Nu antukna les katereuy kuarna hideung atanapi ku poekna alam. Dewi Angkin ngarenghap panjang. Bapak-bapak sadayana, ayeuna musuh anu paling utama atos beres. Bapak-bapak sing tenang dina ngajalankeun nanaon, ngajalankeun aktivitas anu sabiasana. Kumaha moal aya ka dieu deui? Insyaallah moal Bapak. Duh, hatur nuhun pisan atuh gelis. Ari kitu mah. Tapi manya ngobrol di dieu. Hayu atuh urang ka bumi Bapak ieu. Duh, hatur nuhun pisan Pak. Abdi teh sanes teu hoyong mampir. Tapi abdi gaduh tugas anu sanes. Aduh, kumaha tuh? Teu nanaon Pak.
Insyaallah pami aya waktu abdi mampir ka dieu. Duh, mani nuhun pisan atuh di warga sadayana Bapak sebagai tua kampung nuhunkeun pan kana kasayan Neng. Nuhun sami-sami. Abdi teh tiasa lami-lami Pak, hatur nuhun pisan nya kana sadayana ieu. Ratu gelis aduh sami-sami pisan. Barang beres harita ngomong corelat Dewi Angkin harita ngacorelat. Ini ninggalkeun ti eta patempatan ninggalkeun eta warga anu keur bararenggong maralohok nararangtu. Aduh, bener luar biasa pangawakan awewe. Tah barudak tarurutan teangan ilmu jang kahadean. Lain boga ilmu teh jang kana maling jang kana naon weh. Teangan jang kana kehalusan, jang kana tulung tinulungan, manfaat dulu. Cek tua kampung harita kukulutuk. Lantaran memang didinya oge loba anu dialajar ilmu bela diri, tapi sok lolobana teh ngadon dipaket teu pararuguh. Ngagerelutan jalma anu memang jauh di sana pun manehanana atawa kumaha-kumana. Intina mah boga ilmu teh teu dipararake kana kabeneran. Ari Dewi Angkin harita nu beblesatan ini ningal tepi tempatan. Menah yang gura-giru neangan anu ngaranna Henry. Lalaki idaman hatina anu memang geus sababaraha poe. Henry tengong aya dina kongkolak panona. Asa kabayang jojorelatan. Ngan manehna encan bisa ningali Henry teh di mana ayana. Lantaran tetela saban manehna ngalakukeun aji ngagunakeun aji kasaktianana anu disebutkeun panerawangan gaib. Tetela ajianana kur sahususan Henry mah memang teu mempan digunakeun. Atanapi kaayanana kur ngabeleg-beg warna hideung hasilna naon-naon. Harita Dewi Angkin reg eureun di salah sahiji tempat anu mana didinya teh aya tempat anu rimbun ku tatangkalan. Aya batu anu ngecungkiring gede. Luak liuk Dewi Angkin ka kenca jeung ka katuhu. Ningalian sabudeureun di daerah dinya. Ieu teh daerah naon nya? Meni sepi-sepi teuing. Ketang sepi da memang ieu meni leuweung. Aing rek sare di mana atuh ieu teh? Cek Dewi Angkin harita. Bari leumpang nuturkeun jalan satapak anu memang emat. Corelat harita Dewi Angkin lumpat deui. Nu antuk nama harita Dewi Angkin nepi ka salah sahiji tempat anu memang eta tempat teh kaayaanana manikot genah nakeranan. Hiji pasir anu memang katinggalina indah. Sanajan dina kaayaan peuting, tapi eta pasir teh yakin boga kaanehan jeung kaindahan anu luar biasa. Kitu cek Dewi Angkin. Dewi Angkin eureun bari ningalikeun ka saban penjuru. Katingali harita lir ibarat cika-cika kaayaan daerah-daerah anu memang katingali kumanehanana dina kaayaan peuting. Lampu-lampu di desa-desa katingali tingkerlip sanajan jauh kaayaanana sigah bentang anu barana. Aing kudu di dieu meureun eureun teh. Istirahat di dieu Da geus peuting kudu ka mana deui atuh. Tapi lamun istirahat di dieu aing percuma. Mending keneh aing leumpang kitu. Dan can peuting-peuting teuing geuning ieu teh. Jigana mah can nepi ka tengah peuting ieu teh. Cek Dewi Angkin harita. Mutuskeun manehna rek leumpang deui. Atuh corelat deui harita Dewi Angkin ngacorelat.
ninggalkeun eta pitempatan. Awakna cocorelatan dina kaayaan peuting persis lit ibarat kalangkang anu memang nulumpatan. Barang rek harita nepi ka hiji tempat, Dewi Angkin ningali aya hiburan, jelema-jelema pabeulit. Reg Dewi Angkin eureun ningali kaayaan di eta daerah. Dewi Angkin leumpang lalaunan, tetela di eta daerah teh keur ngayakeun hiburan jiga nama. Lantaran loba nu dagang jeung loba jelema anu memang dararatang rek lalaju. Atuh pok harita Dewi Angkin nanya ka emak-emak anu aya di dinya. Punten mak. Ya naon geulis? Ieu teh kampung naon namina? Ieu teh kangkung Cibatu. Cibatu. Mohon Cibatu. Atuh neng mereka mana kitu ieu teh? Jika sanes urang dieu nya. Sanes pugu Ma, abi teh nuju ngalalana ieu teh. Tapi geuning ieu teh seueur jalmi memangna aya acara naon di dieu teh, Ma? Hah, di dieu mah aya acara ieu cenah ngadu jago cenah da. Pokona mah bakal rame we Neng. Bade ningali heula di dieu kitu. Hoyong ningali mah tapi nya sok atuh jeung emak we di dieu. Kade ulah liaran ieu bahaya. Da di dieu mah teuing atuh rada kitu daerahna oge. Cek si emak, nu antuk nama si emak harita ngajak Dewi Angkin lalajo. Ari memangna emak teh tepali dieu kitu. Oh, nya mama urang dieu, kan mama di ditu tuh. Kan biasa we da. Di dieu mah sok aya setahun sakali jadi emak teh hayang lalajo yeuh. Hiburan. Nuhun atuh mak. Cerita Dewi Angkin nangtung di tukangun batur anu rajeg sarua ningali hiburan eta. Sanggeus kitu harita katingali panayagan naranae kana panggung. Sanggeus aya di panggung nyiapkeun alat musikna. Atuh der harita hiburan di mimitian mangrupakeun degung angklung jeung segala rupa kesenian daerah di dinya dipake. Sanggeus rada peutingna harita ngabulungbung sorak kenang silat anu memang diajangkeun jang ngadu jajaten para jawara-jawara anu memang aya di daerah dinya. Pok si mak harita ngomong, Ieu teh bade diayakeun ngadu jawara Neng. Nya eta saban taun ieu teh biasana teh di daerah dieu teh. Pa jago-jago saha nu jagona kenging hadiah kitu sareng kenging penghormatan. Yen jadi jawara panghebatna kitu. Oh, istri pameget mah nya pami aya mah istri oge teu nanaon. Tapi da rata-ratana mah pamegat. Oh, kitu. Tuh berada kapayunan sakedik yuk. Muhun hayu mah. harita Dewi Angkin jeung si emak ngarangseg ka hareup lantaran teu pati katempo aya di tukang-tukang teuing mah. Sanggeus rada jelas kana panggung harita kira-kira aya kana 30 meterna tina hareupeun panggung. Harita si emak nangtung jeung Dewi Angkin ningalikeun naon anu rek aya kajadian naon. Sakabeh penonton harita geus eak-eakan surak. Oh, goatan atuh. Bide kabulu peuting yeuh ngadu jawara teh. Harita sakabeh penonton eak-eakan. Cep harita jempling. Sabab panitia di panggung harita geus rek ngomong. Pok panitia harita ngomong nyebutkeun acara rek dimulai. Para hadirin sakabeh nu aya di ieu tempat. Ayeuna geus nepi
kana wancina geus culuk kana waktuna. Acara ngadu jago ti saban madhab, di paguron-paguron ternama, paguron-paguron panghebatna. Saha nu meunang dina peuting ayeuna didaulat jadi jawara panghebatna. Ger atuh harita penonton kabeh surak puas kana omongan eta panitia. Harita panitia nataan ti salah saurang ti salah saban paguron. Jurelat jeung aya nu datang ka panggung. Harita 2 urang jalma. Sanggeus kitu biasa pahareup-hareup der didinya kenang mulai ditabeuh. Atuh harita nu di panggung galungan kubrag salah saurangna ereh. Ker deui aya deui nu naek kitu jeung kitu nepi ka sababaraha urang harita. Ayeuna datang deui anu terakhir, pok panitia ngomong. Para hadirin sadayana, ayeuna urang dina finalisna nyaeta hiji jawara anu memang geus kanyahoan elmu bela dirina. Nyaeta Ki Jakun. Ki Jakun teh mangrupa wawakil ti paguron Bambu Petuk. Tangtuna urang sakabeh geus apal. Paguron Bambu Petuk teh mangrupakeun paguron paling hebat di zaman ayeuna. Ari lawana nyaeta Ki Jambang ti paguron alas Naga Sewor. Ger harita penonton sakabeh eak-eakan keprok jeung surak lantaran 2 jawara eta manehna geus pada apal. Saha ari Ki Jambang, saha ari Ki Jakum. Ki Jambang merupakeun ti paguron Naga Sewor. Hiji jawara anu kahot anu memang geus teu bisa dianggap enteng dina masalah elmu kanuragana. Nya kitu di Ki Jakum, sakabeh warga geus pada apal saha ari Ki Jakum. Mangrupakeun pupuhu ti paguron Bambu Petuk. Masa malah mah loba muridna urang dinya anu guguru ka Kibang anarapi ka Ki Jakum. Harita katingali si emak ngomong ka Dewi Angkin. Tah, eta teh Ki Jakum. Tuh anu itu tuh, anu make baju koneng, tuh Ki Jakum itu teh. Oh, manehna mah mau bela dirina. Gagah sakti manehna mah. Ngan nya kitu, telengas. Maksudna mah teh telengas kumaha mah? Nya, telengas. Sanajan mah musuhna geus eleh oge. Terus dihajar ku manehna mah. Nepi ka kadang aya nu maot sagala. Duh, karunya atuh mun kitu mamanya. Ngadu ilmu teh. Tah mah geus eleh mah geus eleh. Nya kuduna mah nu salawarehna mah teu kitu. Dan eta we Ki Jakum. Jeung manehna sok meunang wae di saban taun di dieu teh ampir kitu. Nya saban taun da meunang wae di dieu teh manehna mah. Da memang elmuna atuh dah. Cek si emak harita ngobrol duaan jeung Dewi Angkin. Ari di panggung harita katingali Ki Jakum geus ngalejeg. Nuan musuhna anu ngaran Ki Jabang. Geura naik musuh kaula teh saha tadi teh ngaranna teh? Ki Jabang. Geura naik atuh. Lain depak wae di dinya. Hayo. Cek Ki Jakum harita bari muril-muril kumisna anu memang paplang. Sanggeus kitu harita katingali anu naik kana panggung. Cerelat jeung. Harita nu naik teh tetela. Eta teh nu ngaran Ki Jabang. Di paguron Naga Sewor. Pok harita Ki Jabang ngomong ka Ki Jakum.
Ki Jakum, kaula geus apal kana kemampuan anjeun, tapi keur kaula di paguron naga sewor. Ti dituna. Lamun kudu taluk dina leungeun Ki Jakum. Hayo, kena buktikeun anjeun Jabang. Hayo, urang pak kuat-kuat urat. Pak liat-liat kulit. Cek Ki Jakum harita bari ngalecek. Hade, lamun kitu mah. Sarak harita dua nana geus masang kuda masing-masing. Corelat cenah harita anu ngaran Ki Jabang rajang ka Ki Jakum make tarajangan anu memang hebat. Ketingali awakna tir ibarat naga atarapi orai naga anu rek nyerang. Palabah leungeunna harita ngadorong ka hareup duanana. Sedangkeun ari sukuna harita ngepot di tukang siga anu keur engkle bobodohan. Tapi tetel harita ngandung tanaga anu luar biasa. Nepikeun ka harita Ki Jakum kaget anu luar biasa sabab serangan anu sakilat meh nepi kana pelebah dada manehanana. Harita Ki Jakum ngakiwarkeun awakna kagigir. Yuk pos serangan Ki Jabang harita ngeplos. Ditusul tebus harita Ki Jabang ku tajongan suku anu memang meber dampal suku teh lantaran meureun antara make senal entah kitu oge saja banding roromeheun tadi. Harita suku Ki Jabang rek nyejek kana pelebah kekemplong musuh. Orokaya Ki Jakum harita ngikitekeun awakna ka tukang saeutik salengkah mundur atuh pos suku Ki Jabang atanapi suku Ki Jabang teu ngeunaan kana awakna Ki Jakum. Ki Jakum harita ningali kasempatan kawas kitu harita nempak kana pelebah pitis eta musuh. Atuh galeong Ki Jabang harita ngagaleong kasaimbanganana harita meh we Ki Jabang harita rubuh lantaran teu kuat nan ku kasaimbangan awakna anu kabawa ku sukuna sorangan. Cergedeg harita Ki Jabang nangtung. Sakitu ilaing teh Jabang. Kurang ajar. Montong sesuak kitu sia. Corelat deui harita Ki Jabang narajang cigana teh capena. Corelat harita Ki Jabang narajang nu maksudna mah arek ngalak kana palipisan Ki Jakum anu keur nangtung. Ari Ki Jakum harita teu mikeun kitu wae. Harita ngareukeun awakna saeutik kahana plos. Serangan Ki Jabang harita ngakan angin. Ari Ki Jakum harita ningali kalemahan dina pelebah iga burung musuh. Harita kadorongkeun leungeunna nu maksudna rek gedor kana iga burung musuh. Tapi Ki Jabang oge harita embung lamun sampe ka iga burungna beunang ku musuh atuh pungguh we. Ki Jakum atanapi Ki Jabang harita mundur ka tukang salengkah nyingkahan panarajang musuh. Yuk pos. Ki Jakum harita seranganana ngeplos ngakan angin. Barang keur kitu harita Ki Jakum narajang deui make peureub anu buleud. Ki Jabang harita teu bisa ngakiwar iwal ti manehna nahan peureub Ki Jabang atanapi peureub Ki Jakum anu nyelebah lir ibarat peluru. Ki Jabang eueuh deui lah keur ngakiwarkeun awakna atuh kapaksa harita. Ki Jabang nahan ati ngabantrokeun leungeunna make kekuatan penuhna. Harita dua bantrokan geus teu bisa dihikeui. Yuk keduk des des keduk. Leungeun ting gareduk kara kadenge ka lalinu karasana teh ka ameuna teh api katingalina teh. Jalingjeu jalig harita Ki Jabang nuju ka tukang lengkah. Ari Ki Jakum hada tingali mundur. Pok Ki Jabang dina hatena ngomong, waduh, tetel. Ki Jakum teh luar biasa, tanagana hebat, nyangking kekuatan anu luar biasa. Wah, lamun kieu aing bahaya, aing kudu rengsep pageuh ikat cering kancing mun kieu. Bahaya, bahaya.
montong hulang-hulang sia Jabang nyewa dulu ka deulina maknya jawaran hutang kurang ajar Ki Jakum harita bari sabur Ki Jakum ngarajang kaki Jabang anu masih kena hulang atuh geus teu bisa serangan Ki Jabang anu cepet teh bisa kana pelabah dadana keduk das aduh celiceg harita Ki Jang katingali limbung lantaran manehna sakolepat kebenangan ku Tanaga Gero anu luar biasa ku Ki Jakum tapi kitu nate kur sakedeung manehna dibeugeun di awakna terus lah kuda-kuda katingali tina bibirna harita tina sela-sela katingali aya getih anu ngalai nah Tanaga Gero Ki Jabang anu kabenangan ku Gero Ki Jakum cakakak Ki Jakum harita si can sabaraha teteh euy ayeuna ieu nu sabaraha ku aing di podaran sia kita Ki Jakum ngalayang awakna reka keur basirah Ki Jabang anu keur nangtung masang kuda-kuda orokaya hari Ki Jabang ge mung lamun aku bencar kuna kuleungeuna Ki Jabang nepi ku Jakum rela tarita Ki Jakum nyerang kaki Jabang ngarahkan pelabasirahna Ki Jabang tapi si Ki Jabang harita ngakiwarkeun awakna sakilat manehna nyodok kana pelabah kakemplong Ki Jakum anu keur ngalayang orokaya harita Ki Jakum harita rancingeus kacidal di barat singet curalit harita Ki Jakum cicuralitan di awang-awang ari sukuna harita langsung nejeh kana pelabah tonggong Ki Jakum anu keur tonggong Ki Jabang anu keur nunggangan yuk keduk das tolonyong harita Ki Jabang nolonyong lantaran tonggongna harita dijejak ku Ki Jakum harita Ki Jakum langsung nyusul tepus nyusulkeun dua pereupna harita pereup anu bangbaraan ngahiung meh pisan kena kana pelebah puhu ceuli Ki Jabang tapi Ki Jabang oge harita teu polostron manehna sakilat harita ngarawel kana pereup anu memang pulester hiup tak sakitu dicontok harita pereupna terus harita manehna nyusul tebus maksudna arek nyikat kana pelebah walikat Ki Jabang tapi orokaya Ki Jakum harita manehna nilepkeun sukuna atanapi nilepkeun sikuna langsung manehna ngagedor kana pelebah iga burung musuh nyatana iga burung Ki Jabang atuh tumerapna harita yuk keduk das waduh payongkot harita Ki Jabang mayongkot lantaran kebenangan turseueuh anu luar biasa sabab bu angeunna harita dibabuk ku siku atanapi dirojok ku siku Ki Jakum anu memang kuat tur kakal geura beakeun siapa ngarti maneh euy bisi ku aing disasaak sadeuleu pontong somong sia kurang ajar aing can pernah eleh deuleu ceuk Ki Jabang harita mung eleh geleng harita Ki Jabang ngawangun di seranganana langsung harita ngablesat narajang ka Ki Jakum anu keur nangtung atuh Ki Jakum kaget ngaranyug lantaran serangan Ki Jabang gancang anu luar biasa sakolepat manehna ngakilekeun awakna ke belah kenca tapi orokaya pereup si Jabang harita leuwih gancang tibatan manehna ngakilek atuh teu bisa dihindarkeun deui dadana harita kababuk ku leungeun Ki Jabang anu ramehpeng yuk geduk das harita jeringjeg harita Ki Jabang mundur ka tukang dua lengkah lantaran kabenangan ku pereup anu pulester dadana meninenggal kacida kurang ajar sia awas sia harita Ki Jabang ngawat kekuatanana
harita leungeun duanana nepi ka ranteng ku urat. Sanggeus kitu maneh nangalengkahkeun leungeunna nepi sasemu beuratna keranan. Geblik, geblik, geblik. Ari kadua leungeunna harita kahareup ngaculur. Persis robot anu keur leumpang. Ari Ki Jabang ningali kaayaan kawas kitu waspada. Sabab eta pasti ngagunakeun kekuatan anu luar biasa lantaran geus katingali jeung aya hawa anu karasa kana awak manehna, hawa panas anu nyongkap. Ki Jabang harita mundur ka tukang salengkah. Ki Jabang nyiapkeun kuda-kudana. Barang harita keur kitu, jorelat anu tadina kaku jiga robot. Sakolepat harita nyerang ka Ki Jabang anu keur nyiapkeun kuda-kudana. Atuh geus teu bisa kumaha deui. Kapaksa Ki Jabang harita nadah di seranganana make ngagunakeun peureup anu bulesterna. Teu bisa dihindarkeun harita dua bantrokan kekuatan ting gereduk nepi ka linu kadengena ku para penonton. Yuk geduk des des geduk des jeligjeg jeligjeg. Duanana harita ting jeligjeg ka tukang. Ki Jabang ngajeligjeg ka tukang aya kana opat lengkahna sedengkeun Ki Jakum ngajeligjeg ka tukang kur dua lengkah. Kurang ajar. Setan sia masih kena hirup. Peakeun sia tanaga sia. Tetela ilaing alus ari tanaga mah. Tapi kemampuan serangan hebat anu model anjeun kayak kitu. Eueuh naonan keur dewek euy. Ceuk Ki Jabang harita nangtang-nangtang ka Ki Jakum. Atuh puguh we. Ki Jakum harita beungeutna robah jadi geuneuk lir beusi atap peuleup. Amek ka Ki Jakum ka Ki Jabang anu memang masih keneh can rubuh. Kurang ajar sia. Rasakeun ieu pangawasa ti aing. Hiya! Jorelat ceneng. Kukuk harita. Serangan Ki Jabang atarapi serangan Ki Jakum harita ngarah kana pelebah dada jeung kana sentral anu memang penting. Harita Ki Jakum ngagunakeun kekuatan lapisan anu luar biasa nepi ka karasana harita.